Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sim kuring mengucapkan mangribu-ribu nuhun ka bapak-bapak sadayana. Dikumpulkeun bapak-bapak sadayana di rorombok sim kuring. Saya sanes sim kuring salaku RW ngarasa teungeuna asa harengheng di tetangga sabelah cenah di lembur urang teh katalah salakina sarieun ku pamajikan kabeh. Nya matakan sim kuring ngumpulkeun di dieu teh cik hayang apal saha anu sieun ku pamajikan jeung saha anu teu sieun ku pamajikan. Nah, ieu teh geus meunang persetujuan ti ibu-ibu sadayana. Oh, seperti itu. Sok mangga, ibu-ibu ke Parayun. Bahaya. Sopan nggak kolot teh mana teh? Siap. Kawas nu hareueuh. Useup we tisuk-isuk sigar geus barenang wae. Karek gedar, karek sekali ngalung, mana masuk jago pisan deh ngomong, langsung ganu hareueuh. Padahal mana bisa tuh? Si Sodang kemana? Si eta mah keur nyeuseuh, keur ngubah wadah. Jadi tuh buka pemajikan wae, geus teh kumanehna. Ada si eta mah atuh da sieun ku pamajikan atuh. Kade mana ge sieun deui. Wih, sudi teuing urang mungkin ka kudu sieun ka pamajikan mah. Jair meureun Apal teh maneh? Urang teh anak buahna Mang Jamhari. apal. Ye, tingali jurusna 1 2 3. Tah kitu jurusna teh. Mata urang mah eleh ku majikan, malahan majikan urang sieun mah. Biasa we. Atuh kayak gitu mah. Jadi ke Warlis ya. Bos nyambutan deui. Kesel sama boga salah tuh. Mun dititah cicing teh cicing gara di kitu di imah berdua teh. Ditu ge lain dibatur padahal mah. Jauh we. Ini udah yang Bali. Kita buat kumaha di situ tuh. Ampun dah nyalina. Juga sayang katenggalku ABG lain sama Arisma. Halus itu tuan teh gitu. Kita pilih kita naon. Ayo kopi lah. Nuhun, Cek. Ya. Yes.
Maaf Bang. Mantap. Kemana yuk? Saya tepat, saya maaf. Siap, ngopi aja. Kemana atuh meniru rusuhan? Aing kita ku pamajikan. Ini jadi mau pila. Bisa Nah, itu desehan lo Bang. kata pegawaian awewe atuh. Cemen bisa. Bisa orang adil. Terus Istirahat tuh bisa. isu orang. Ayo mah coba kumpul di rumah udah. Bisa orang mah. Hampura. Istirahat tuh di sana. Oke lah. Sebenarnya lagi bisa. Geus we nama orang musep. Tuh orangnya tadi pilih tuh, si Karsa tadi itu. Ah, kumaha kewe lah. Dasar di rumah sisieun pamajikan. Pisannya gitu. Pisan. Cemen. Di kopian. Apa ini kan mau cemen. Kelamang. Nah, di pamajikan mang sok taranita itu kamang. Oh, nah sisieun gitu Bang. Jaga bawa wanita KTW. Oh, tidak bisa. Oh, wanil kita KTW. Cepet. Balik ke dewe. Oh, sikat. Bukan sikat. Benar. Majikan. Wah, Kuat. mantap. Aing mah wanian. Biraku bewokan dia oleh pemajikan. Cemen, jika situ. Beda. Mereka mana? Mama, kira masih nyuci. Ah, rupanya sudah beres. Eta reka mana? Mancing mah, Teu bisa balik. atuh mah Teu bisa balik. sebentar. Teu bisa Ah, Wang. balik. Nah, apa luar deui? Mau disimpan dulu ini mah. Sok simpen. Di sini tadi mah, ambilnya. Ayo ke jauh deui. Iya mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sim kuring mengucapkan mangrebu-rebu nuhun ka bapak-bapak sadayana. Dikumpulkeun bapak-bapak sadayana di rorombok sim kuring. Saya sanes sim kuring salaku RW ngarasa teu ngeunah asa harengheng di tetangga sabelah cenah di lembur urang teh katalah salakina sarieun ku pamajikan KB. Nya matakan sim kuring ngumpulkeun di dieu teh cik hayang apa saha anu sieun ku pamajikan jeung saha anu teu sieun ku pamajikan.
Nah, ieu teh geus menang persetujuan ti ibu-ibu sadayana. Oh, seperti itu. Sok mangga, ibu-ibu ke Parayun. Sok ayeuna mah anu sieun ka pamajikan ka Kenca, anu teu sieun ku pamajikan ka Katuhu. Nah, boga ilmu Majikan sieun. Ngamel. Ai. Ya apa kau? Apa ngerupanya? Oh. Jadi saloba laki di lemur ieu anu teu sieun ku pamajikan ngan hiji. Maneh unggul. Ci, nah bisa teu sieun ku pamajikan. Duka atuh. Tapi ge dipiwara pun bojo. Kumaha ieu teh? Hak teh. Jadi di lemur ieu ukur dewek kungkul nu teu sieun ku pamajikan. Hidup RW, hidup RW. Pembuktian kan? Marane kalian ku pamajikan. Dewek mah teu sieun. Gila ieu keur ngamawarai barudak. Deui di lemur mah ukur dewek kumpul sieun ku pamajikan mah. Tukangan. Pokona mah. Eta, tukangan. Mama. Balik sih ya. Nyanyi.